Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari anu ngalalakonkeun kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Mustika Talaga Ratu bagian anu ke-17 atanapi bagian anu terakhirnya pala wargi teu karaos ieu carita teh luar biasa ramena ti kawit ka hiji getos rame teh. Mugia ayat rasanana di Kang Rompis 2. Kumaha lalakon anu salajengna ieu Barman ulah kamana-mana tetap di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sakali deui kapala wargi anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu sanesna atanapi nu salajengna. Oge kanu paranto subscribe simkuring haturkeun lebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburannya dina setiap aktivitas pala wargi sadayana anu nuju dina mobilna anu nuju nyantaina bari masakna nya gitu tah pala wargi. Oge ulah hilap di like sarta di komennya supados aya interaksi di antawis urang sadayana kanggo nyambungkeun tali silaturahmi sareng ulah hilap di share dibagikeun nya mugia wasilah pala wargi sadayana anu kersa nge-share ieu dongeng khususna dina widang seni budaya dongeng Sunda tiasa nanjeur deui di zaman kiwari wasilah pala wargi sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Mustika Talaga Ratu bagian anu ke-17 atanapi namatkeun karya Kang Rompis 2. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung bangsa. Unyuk semangat Kang Barman sareng acek beureum urang lingih heula ke karorompok saur Den Mustika bari imut panon Ratu Untari muncereng ka Den Mustika ambek meureunan ti ditu namah disebut Ratu Beureum. Montong nyebut Ratu Beureum sia ngaran kuring Untari dengekeun Untari ulah sok ngagugu caritaan si Cunihin rasa maneh silih pika bogo. Ratu Untari nyurung hul panona ngadilat ka Barman. Hor mamawa nu tiis sing sumpah teuing Ratu kuring mah teu mamatahan naon ka Den Mustika sigana mah pohueun kedengaran anjeun. Palon Barman manehna mah teu rumasaeun mamatahan Den Mustika sangkan nyeluk Ratu Beureum ka Ratu Untari. Buladug Dewa Dul sia geus puguh dititaku anjeun Cunihin. Beungeut Ratu Untari atra kurawet. Ari Den Mustika ukur ngabandungan cariosan duanana sakapeung gumujeng asa kagugu ku polah Ratu Untari.
tara percayaan anjeun mah Ratu Untari, sumpah kuring mah daek dileg-leg tumila. Cek Barman bari seuri. Jelegedeg aya tumila nanding munding ngajang ngelek hareupeun Barman. Puguh bae Barman sareng Den Mustika pating gurubug awahing kureuwas. Sok komo Barman mah beungeutna ka ciri sepa panona buncelik disidik-sidik mah wujud tumila sagede munding matak pikagilaeun. Ulah kieu atuh Ratu Gelis, kuring mah ukur banyol. Cek Barman ngomongna pegat-pegat. Teu kudu nyebut Gelis ya Cunihin, anjeun tadi sumpah daek dileg-leg tumila. Ayeuna tumila geus aya, kari pasrah kana nasib. Pokna Ratu Untari kaciri ambek kene. Kuring ngarti Ratu, tapi ari tumila sagede muning kieu mah duh kuring taak. Ampun Ratu, kuring mah heureuy. Barman teu sirikna ngalengis ka Ratu Untari. Hapunten Acek Untari, abdi nu lepat. Kang Barman teu kantos nyarios nanaon perkawis salira Acek Ratu. Sakali deui hapunten. Antuk nama Den Mustika ngiring cumarios sanduk-sanduk ka Ratu Untari. Aranjeun duaan sarua sia. Saruana geus sapongko abong silih pikasuka. Ratu Untari beuki kurawet, manehna keukeuh nyalahkeun ka Barman. Barman ngahuleng ningali sikap Ratu Untari teh kawas ngemuka keheul. Wah boa timburu kitu. Cek Barman ngagerendeng meh teu kadenge. Tapi ari ku Ratu Untari mah geus tangtu kadengieun pisan. Ngomong naon sia Cunihin? Dasar pikesebeleun. Nyaho teuing mangsa bodoh geuleuh aing mah. Cek Ratu Untari atra beungeutna bareubeu. Les Ratu Untari ngaleungit tidinya. Marengan tumila anu sagede muning ge sarua ngaleungit. Barman ukur gogodeg. Nyata pisan lamun Ratu Untari ngemuti muru ka Den Mustika. Ayo Kang, urang nepangan Kanjeng Rama sareng Ki Guru. Saur Den Mustika socana neuteup ka Barman. Mangga Den. Duanana laleumpang ngarendeng ngajugjug bumina Raden Sumadinata. Panangan Den Mustika ngagendeng ka Barman. Muntong silih ceklan sia, tacan muhrim deuleuh. Kadenge sora Ratu Untari geuh-geuy. Barman sareng Den Mustika ngagurubug, panangan Den Mustika gentak ngudar cepengan. Duanana rutret neangan jirim Ratu Untari, tapi inyana teu nembongan. Kacarioskeun kaayaan di bumi juragan Sumadinata. Den Mustika tos gentos raksukanana, kitu deui Barman geus beberesih. Didinya tos ngarariung tu Bagus Satya sareng Raden Sumadinata. Ari Den Mustika calikna sareng biangna nyaeta Den Rukmini. Punten Ganpati, mama bade mayunan heula cumarios ieu teh. Cek tu Bagus Satya nedawi di cumarita ti heula. Oh mangga teh teuing mama, kula mah sejak ngiringan bae. Waler Raden Sumadinata kalehgehna keraanan. Hatur nuhun Ganpati. Mama teh kacida bingung jeung hariwangna ka hidup Nyai. Pleng kereles taya beja jeung carita. Tapi tadi isuk di Beh Kidul kadenge pating geleber kawas guludug salah wayah. Cik, sabenerna teh aya kajadian naon? Mama teh geus terus rasa ieu teh. Aya hiji kakuatan nu kacida rohakana geus datang. Pok geura cumarita Nyai. Kitu ceuk tu Bagus Satya. Geus terus rasa lamun aya hiji kakuatan nu geus datang. Unyuk sumangga mama, namung anu langkung uninga kana ieu pasoalan mah iwal ti Kang Barman. Mangga Kang, geura pedar bae lalakon akang. Walor Den Mustika socana ngareret ka Barman.
Heeh. Sok kadinya Jang Barman kira cumarita tong asa-asa cek tu Bagus Satya bari neuteup ka Barman. Unjuk sumangga mama abdi bade ngaguar sadayana. Tembal Barman teu miceunan waktu deui. Barabat bae Barman nyaritakeun lalakon dirina ti mimiti jengkar ti pasantren tug nepi ka tepung sareng Den Supraba. Kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Tah kitu mama lalakon nu kaalaman ku abdi teh. Ceuk Barman mungkas caritaanana. Sakabeh nu ngabandungan caritaan Barman ukur gogodeg kusabab lalakon Barman ka Cidaahengna asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal tapi bener-bener ngabukti nyata. Ka Cidamatak helokna lalakon anjeun teh Jang Barman. Lamun di pikiran mah kadon matak jangar kana sirah. Tapi uga nu katarima ku mama ti Ki Guru geus bener-bener kajadian. Nyata pisan lamun gagaman anu dicekel ku si Nyai teh cangkangna mustika pamanah rasa kagungan Den Supraba. Kawasana pangeran ka Cidaluhung moal bisa kasungsi ku manusa. Mama bungah pisan, bungah nu taya papadana. Nuhun Jang Barman geus bisa nohonan pancen tinu goib. Kitu deui ka si Nyai, Nyai Mustika. Mama teh banget kureueus jeung kagagas ku kawani hidup. Nuhun pisan. Kana yasana hidup duaan. Kitu ceuk tu Bagus Satya. Teu boga panyangka lalakon nu kaalaman ku Barman ka Cidaahengna. Leuwihna ti eta tu Bagus Satya ngarasa bungah sabab pakewuh geus lekasan ku yasana Barman sareng Den Mustika. Sami-sami mama mata kieu oge tos janten patokan ti dituna tos titis tulis ceuk Barman bari rengku. Kitu pisan Jang Barman, mama mah banget ku kataji pisan ku lalakon Jang Barman. Nuhun para karuhun tos nyungsi deui ka alam kiwari. Panon tu Bagus Satya neuteup lalangit kawas keur nyawang lalakon nu geus kaliwat. Raden Sumadinata ngiring cumarios pok bae kedalisan. Najan kula oge sarua rasa helokna lamun dilenyepan mah salah huta ieu teh teu asup akal mahiwal gitu ya. Tapi da kersaning pangeran mah taya nu mustahil maha nganteur kana karep makhlukna. Kieu ya Jang Barman. Kula mah moal nyaritakeun di perkara lalakon nu geus kasorang lantaran geus pada salamet taya nu coceng. Kahartos pisan juragan ceuk Barman ajrihna keraanan. Raden Sumadinata neraskeun di cumariosna. Kula teh rek nepikeun amanat ti anak kula nyaeta si Nyai Mustika. Tadi teh ngaharewos ka kula jeung ka biangna. Aku kula kaharti pisan sarta ngarasa bungah nu taya hinggana. Cirining anak kula teh geus waktuna mungkas adegan di alam lalagasan ka alam rimbitan. Cik iraha kasanggupan anjeun pikeun masinikeun tatali paranti kawin ngaranna ka anak kula. Ari ceuk anak kula mah paling luhur waktuna saminggu cenah. Kitu kasauran Den Sumadinata. Nalika Barman perkawis waktosna nikah ka Den Mustika atuh puguh bae Barman nepi ka ngaranjug sabab can aya omongan naon sareng Den Mustika. Tapi ramana Raden Sumadinata ayeuna jugnale perkara kasanggupan dirina ngindekeun waktu keur ngadahup atuh puguh bae Barman asa dibokong ku Den Mustika. Gitunya resep cigen artinya dipaksa kawin kuno gelis anak menak alas. Barman ngareret ka Den Mustika. Inyana ngluk tungkul atra nya raraina bareube
Barman sajongjonan mah ngahuleng milih pikecapeun anu merena sabab bari geus ditale kieu mah moal mungkin bisa ngejat pikeun lalaki mah. Ari anu disebut lalaki lalanang jagat teh lain jaluk nu weruh ku elmu jemar ku panalar teuneng ludeng taya rasa kasieun ku dedemit, tapi lalaki nu bisa ngangkat harkat martabat kaum wanita nyaeta ku tali pertikahan dengan saukur diulinkeun tepuguh lakunya digantung cek lagu Melly Goeslaw mah dengan sakadar dibabawa tambak lumayan. Lalaki sajati tembong ngaku bukti lain ngan saukur ku janji manis. Kata janji men. Aduh ke laguna deh kunayeunanya. Telila pok bae Barman nyarita. Naon anu dicarioskeun ku juragan kacida ka hartosna. Leres abdi nyuhunkeun waktu saminggon kanggo masinikeun tuang putra ka bali nyungcung nikah kasebatna. Margi abdi kedah tatahar heula di lembur, sepuh kedah di wartosan kitu di kadang wargi para tatangga kedah di pasihan terang. Sok sanaos ukur jingjing mawa kepat ngalengkah mawa badan sakujur, rupina mah kitu juragan. Kitu pokna Barman geus kagok asong lantaran Enden Mustika nu ngamimitian. Ari Enden Mustika barang ngadangu cariosan Barman teh meni kalintang bingahna. Kaharti pisan ku kula. Sarua kula ge jeung biangna kudu ti ayeuna keneh tatahar sasadiaan sagala rupana. Tapi kula ngarasa regreg gadenge omongan Jang Barman, teu nu hartina mah jinis jeung jinis geus pada sapuk. Saur juragan Sumadinata kalintang bingahna. Kitu pisan juragan, namun sok sanaos kitu abdi bade masihan kagagelan ka juragan miwah den istri margi awon kasebatna hiji pameget ukur masinikeun ku carita. Ukituna abdi bade masihan katineng ka juragan sakulah wargi di dieu. Tabe pun sades ngahinakeun namung ieu mah tawis kanyaan ti diri abdi. Pokna Barman leungeunna nyokot endong tina saku bajuna. Tali endong gentak dilaan. Burusut duit jeung emas ngabarak dina meja. Emasna aya kana 5 guruntul sagede-gede jempol kolot. Puguh bae nu araya didinya ukur caleuleumeut awahing ku kaget. Mangga juragan nyanggakeun. Cek Barman bari imut. Ieu ke. Maksudna kumaha ieu teh Jang Barman? Raden Sumadinata katinggal tagiwur ningal artos sareng emas nu kalintang seueurna. Tu Bagus Satya sareng Den Mustika ukur pating polohok. Muhun eta mah etang-etang ngabantos kanggo waragad karyaan di dieu juragan. Ageung mah henteu manawi teh. Lain ngabantos deui mah Jang. Duh Jang Barman, tapi teu sidikna ditangkes ku Jang Barman sorangan atuh. Sakumaha rongkahna ge karyaan, ieu duit jeung emas moal beak. Pek tah ibuna gerarawatan duit jeung emasna. Saur Raden Sumadinata teras bae miwarang ka Enden Rukmini kanggo ngarawatan artos sareng emas. Ya artos jeung emas ditarima ku ibunya tiwangkit ayeuna mah Jang Barman geus jadi anak ibu jeung apana. Sok sanajan acan ngahiji oge jeung si Nyai. Kitu saur Enden Rukmini raraina bear marahmai. Mangga ibu nyanggakeun temal Barman pondok. Artos sareng emas teras bae dirawatan ku Enden Rukmini. Raden Sumadinata teras bae kedalisan deui. Kieu mama wayahna kula bantuan pikeun karyaan di dieu lantaran karyaan bakal kacida rongkahna ieu teh. Nu daratang pasti bakal kacida lobana. Kabeh kademangan geus pasti ngaluhan kitu deui di kabupatian nu sejena. Kula teh butuh ku jalma pikeun nalingakeun sagala kabutuhan pikeun hajat. Ti mimiti daging, daging hayam, daging eme jeung daging muning oge da. Nu sejena oge loba pakinten. Wayahna ku mama diuruskeunana kitu deui pikeun nu nalingakeun nu popolah di dieu wayahna bae ku bojo mama. Ya kaasup jadi canolina sakalian. Sabab kula jeung ibuna
geus pasti bakal riweuh nguruskeun tatamu katut keperluan keur si Nyai. Tak kitu Mama, saur Raden Sumadinata meredih ka Tu Bagus Satya sangkan kersa ngabantos anjeunna. Unjuk sumangga kan Pati, Mama tangtos ngabantos segala rupina. Perkawis munding mah diteun Mama seueur munding jajalon, dinten ieu keneh Mama bade mulang heula ka lembur ngawartosan pun bojo. Ngarah dinten enjing tos ngawitan barang damel. Tembal Tu Bagus Satya dari anak keranan awahing ku bunga. Satu tas rengse babadamian, berak bae sadayana taruang kaselang ku ngawarangkong. Basa Barman jeung si Kasdun anjog ka imahna nu aya di lemur Cipela. Barman terus bae bebeja ka kolotna ngeunaan dirina nu rek kawin ka Enden Mustika. Mama Sanusi sareng Bu Rosidah teu tiasa kukumaha ukur nganter karep nu janten putrana. Harita keneh dulur diangkir baraya di bejaan, kitu deui para tetangga dibere nyaho samalah mah hampir salemur Cipelah rek milu nganter ka Barman. Guruna Barman ge diwartosan nyaeta Kiai Sanusi, pon kitu deui babah cuan sia sarua di bejaan. Kabeh waragad keur kaperluan kawin ditangkes ku Barman. Samalah mah kareta kuda aya kana tiluna ngahaja dibeli ku Barman. Sapoe deui memeh init ka Kabupatian Tarawangsa. Basa peutingna Barman kadatangan Ratu Untari. Aturan Ratu, cek Barman bari neuteup ka Ratu Untari nu tembong beuki geulis. Ngahajak kula datang ka dieu, katitipan barang ti Acek Supraba sareng Kakang Prabu Dargapala keur anjeun. Tema Ratu Untari bari nunda cepuk hareupeun Barman. Ku Barman cepuk gancang dibuka tutupna. Bre, perhiasan emas dipapaes ku batu permata pating gurilap, eta perhiasan kacida lengkepna. Ate Barman nyeredet kagagas ku kahadean Den Supraba sareng Prabu Anom Dargapala. Atur nuhun Ratu, atur nuhun oge ka Den Supraba sareng Prabu Anom Dargapala, cek Barman cari nakdakan. Kek geus 40 poe anjeun kawin, wayahna anjeun rek dibawa heula ku kula ka nagara Sanca Beureum. Kek aya naon di nagara anjeun Ratu? Barman ngerasa penasaran. Teu kudu nyaho, kula mah hitung-hitung rek ngajempolan ka anjeun. Ratu Untari nyikikik seuri. Heuh nya kumaha anjeun wae Ratu, kuring mah moal baha. Kula moal bisa lila, sejak amit bae. Cacap cumaritan, Ratu Untari geus ngiles tidinya. Barman ukur ngarenghap narik napas panjang awahing ku panasaran kana omongan Ratu Untari. Kabupatian Tarawangsa poe eta kacida ramena. Jalma-jalma balawiri minuhan jajalaneun nu ngajugjug bumi Raden Sumadinata. Nu daraga ngajalajar teu sirikna heurin usik. Para tatamu ti unggal wewengkon tos sarumping, para menak pangagung sami tos araya di bumi Raden Sumadinata. Sakabeh paguron nu aya di wawahan Kabupatian Tarawangsa sarua tumplek dararatang. Minangka nu teu datang teh paguron Tangkurak Hideung lantaran geus diburak-balik ku Tu Bagus Satya. Dina poe eta Barman sareng Den Mustika ngadahup masinikeun tatali paranti dina ikrar nu suci. Panganten caralik dina kursi digendeng ku Ibu Ramana. Para tatamu sadayana ngawilujengkeun ngiring bingah kanu nembe ngalaki rabi. Kabeh rahayat sarua saruka bunga milu reueus ka panganten. Hiburanana 7 poe 7 peuting. Minangka ngebrehkeun kabingah pamangku hajat kanggo balarea. Dina poe katilu wengina hiburan nuju lumangsung kalintang ramena. Barman keur aya di kamar disarengan ku Enden Mustika.
tukang ngaranan panganten anyar geus tangtu raragab kene. Kang swanten halimpu kadang ngagalindeng. Aya naon nyai? Walon Barman panuna neuteup antep ka garwana. Eta simut margi kalintang tirisna Kang. Rarai nu geulis bareube. Barman metot simutna dipake ngarurub salira Den Mustika. Akang teu tiris? Kantenan nyai. Bari Barman nyulusup ka jero simut karasa pisan heabna salira Den Mustika. Jantung Barman ratug tutunggulan, hatena pating sareblak, leungeun Barman lalaunan ngusapan salira Den Mustika. Inyana ukur ngarahuh marengan rasa nu mingkin ngagalura. Kang Den Mustika ngarangkul ka Barman. Nyai, sora Barman atra kadenge haros-hos perbawa hate nu samarasa. Geus tong wara ayeuna muka bakekokna. Teu kanyahoan Ratu Untari geus aya di dinya. Atuh puguh bae Barman sareng Den Mustika pating gurubug. Rarai Den Mustika katingal euceuy beureum awahing kulingsem. Rek naon anjeun ka dieu Ratu? Ceuk Barman bari memener bajuna atra keheul ka Ratu Untari. Ngajak kula ka dieu sabab di dieu loba susuguh. Dagoan geus kula beres ngadahar susuguh pek bae. Aranjeun duaan rek muka bakekok mah. Tema Ratu Untari ngadekul ngadaharan kembang. Barman sareng Den Mustika ukur colohok. Sabab Ratu Untari mawa kembangna sacarangka. Ari ngadaharna ukur salamar-salamar. Sarua bae jeung ngahulag ka panganten anyar sangkan ulah wara muka bakekok peuting eta. Heuleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ieu lalakon Mustika Talaga Ratu bagian ke-17 namatkeun nya. Dina ieu perjalanan mah mung kadang-kadang pengarang teh nya sok ngadamel hiji kapanasaran harek aya naon deui kitu eta Barman tos 40 dinten nikahan bade dicanakeun nagara jin. Wallahu alam lalakonna bade kumaha da. Atur nuhun kapala wargi sadayana anu tos kerasa ngabandungan ieu lalakon Mustika Talaga Ratu di awalnya di episode kahiji dugikeun ka ayeuna 17 mugi sing tiasa ngahibur orang canak we hikmahna nya hiji perjalanan manusia nya masyaallah. Panginten sakitu anu kapihatur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di hanjuang siang urang teuneun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.